Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana daramang. Pan ayeuna teh cenah keur zaman virusnya cenah virus naon? Virus corona cenanya. Virus COVID-19 namun bahasa gaulna mah. Memang COVID-19 ngaranna mah kan corona cenah apalah gitu kieu nama. Intina mah kumaha dararamang. Mudah-mudahan masing daramang pokokna malah didoakeun ku ieu mah nya. Perkenalkeun ya nami abi teh Nasrul, abi tinggal di ieu di Jonggol Bogor. Jonggol Wakwaw cenah baheula mah terkenal Jonggol teh bapak mana Wakwaw cenah kitu. Kumaha daramang nya ayeuna mah ieu cenah nya kudu stay at home cenah. Kudu di imah ulah ka mana-mana ulah keluar ayeuna mah ye nya abi rek carita ieu mah carita sakalian ieu di bumi naon abi di bumi naon wae kitu tah pokona namanya. Jadi ayeuna teh poe Sabtu aturan mah ieu teh jalan-jalan pare sakola Sabtu Minggu teh kuduna mah jalan-jalan. Tapi da ayeuna mah aya corona ningannya teu kenging ayeuna mah teu kenging kaluar. Da bisi kena ieu ningan terinfeksi cenanya. Ayeuna mah di Jonggol ge duka aya duka teu acan anu kena kitu teh ngadangu mah da tos aya cenah duka leres henteu mah. Abi ge terang ayeuna mah aya nya jang sadayana ulah terlalu panik. Ulah santai teuing, ulah panik teuing, pokona mah santuy. Ulah sieun tapi ulah nyepelekeun dengan kudu santai ayeuna mah. Soalna ieu virus teh cenah bisa nyieun maot gitu, bisa nyieun sesak napas gitu tah. Sing sabar ayeuna mah. Ayeuna teh abi mah ningali YouTube lain gitu ieu teh cenah kehendak ti Allah cenah nya pedah ka maman anu diharamkeun ku Gusti. Di armam wae jadi ieu teh ajab mun cara ieu mah ajab ti Gusti Allah. Tergantung ieu mah kepercayaan masing-masing kumaha nya. Tapi abi mah percaya we da abi mah teu terang naon-naon. Penting mah corona teh matak ieu ning matak ieukeun awak mah nya matak sesak napas cenah kana awak teh. Ayeuna mah kudu jaga kesehatan nya. Teu kenging amang ayeuna mah ririungan kurangan heula. Nya lah pokokna mah sakitu we. Ieu nama abi bade ieu nya ningalikeun abi di bumi naon wae. Seru pokokna mah resep we lah seru pokokna mah. Sebenarnya mah capek. Sok dititahnya sasapu kadang-kadang mah ieu teh ayeuna ge ek sasapu ieu di bumi teh lah. Abi mah da di bumi ngan ukur ieu gabut unggal poe gerbahan santuy mun cara ieu bahasa gaulna mah. Nah ayeuna wang sasapu heula oke guys, ayeuna sapuna tos kapendak bade ngalanjutkeun anu tadi nya keseharian abi di bumi bade sasapu. Mulai ti ditu nya ti light up my path. I like your Skechers, you like me my Gucci shoes. I'll buy you the best only if you show me your boobs. I like your Skechers, you like me too. ti bangsa sapu dong oge panai budak lalaki mah beda ningannya henteu kos budak awewe tinggal itu menikah sangan kieu tuh nya uset dikeukeun meuni kos Bon Jovi gini kan bukti teh BTW tadi tas dicukur itu tadi tuh di nyata di hareup memeh ngeplog cukur heula lah berada gaya eutik. Inti namanya ayeuna mah jaga kesehatan we tekenging ameng heula ayeuna mah semoga dijauhkan dari virus corona atau COVID-19 si ngawaluy tekenging ngawaluy kitu ta lamun tos di wartosan ku ieu teh ku papa polisi nu ku di ditulah pokona mah nu di Jakarta ditu pan cenah tekenging kaluarnya sing ngawaro kitu ta tong waka kaluar. Jadi
kos abi we kitu sasapu mantuan emak jeung bapak oge da sok dibarumi merenankan ayeuna mah pekerja ge diliburkeun kita ayeuna bantuan we emak bapak karunya bejeun mah sok lamun keur sakola ukeun acis ka emak ka bapak sok ieu ka arurang kitu tanya masihan ayeuna urang males budina lah intina mah lain males budina hitung-hitung males budina ku mantuan emak jeung bapak ayeuna mah wanga doa bareng-bareng semoga virus corona dijauhkan dari kita semua nya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ngan sakitu wae bilih aya nu salah hapunten nya abi ngan sakitu keseharian abi di bumi mah saukur mantuan emak bapak nya lamun tos beres ngan main game da abi mah teu gaduh hewan peliharaan atau naon dengan jadi ngan sakitu we nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.